Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah dinten ayeuna abi aya di Terminal Guntur Garut nya. Kalarasan abi bade review lah, bade ngiringan rute angkot 02 anu warna saur orang Garut mah warna beureum bata cenah. Warna merah bata, merah bata. Nah, kalarasan ieu aya angkotna di Payun. Angkotna nu warna kieu, nomor angkotna 02, nomor jalurna lah. Kamana wae sih eh angkot 02 ngalangkungan naon wae, ngalangkungan mana wae. Angkot 02 janten ti Terminal Guntur 02 belok kanan. Saatosna belok kanan, belok kiri ka Pasar Ciawi Tali. Kade pagentosnya angkot 02 sareng 05. 05 mah ke arah Banyurasmi, warnana semu cerah, rada cerah itu. Aya ka oren-orenan tuh, itu angkot 05 nu dipeuntas. Bilih pagentos itu angkot 05. Angkot 02 mah rada geuneuk. Beureumna beureum bata. Ya angkot 02 jalurna sami sareng jalur 01 tuh nya. Mung perbentenanana 01 mah ti pertigaan Rengganis teh belok ka palih kiri ke arah Ramayana. Pami 02 mah teras lurus ke arah Maktal. Ya kalarasan nuju bubaran sakola janten rada macet ya. Janten ku abi bade dipercepat wae nya videona supados teu lamiting durasina. Taste your content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the four-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Angkot 02 ngalangkungan Kerkop oge sami sareng 01. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.
Terus angkot 2 ngalangkungan angkot 02 ngalangkungan bundaran Leuwi Daun. Ya, lebet ka Jalan Cimanuk oge. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Perbentenanana angkot 01 sareng 02 dipalih dia pami angkot 01 mah belok ke kiri ke Jalan Guntur. Pami 02 mah teras lurus ke arah Maktal. Nah, janten kapalih dia mah aya angkot 01 nu ngalangkung ti arah Leuwi Daun ke arah Maktal. Fearless. Kaleresan namanya nuju aya nu syuting film. Alhamdulillah Garut aya nama janten seueur anu ngangge sebatna teh naon perfilman lah, diangge perfilman, latar belakang perfilman Garut. Angkot 02 ngalangkungan pertigaan Jalan Ahmad Yani bilih bade ka alun-alun tiasa mung kedah mampah deui margi angkot 02 mah teras lurus gitu. Ngalangkungan Apotek Sari, disebatna Apotek Sari gitu ieu teh. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Di perempatan Stopan Maktal angkot 02 nyana ke Jalan Papandayan ke arah kiri. Lebet ke Jalan Papandayan angkot 02, rute angkot 02. Di Jalan Papandayan angkot 02 belok ke jalan kiri, pertigaanana ke kiri ke arah alun-alun Garut. Lebet ke Jalan Kian Santang. Ya. Ngalangkungan kantor BPKAD Garut. Nah, terus ngalangkungan oge SMA 11 Garut, ngalangkungan pendopo, terus ngalangkungan oge alun-alun Garut. Nah, alun-alun Garut. Jadi dia angkot rute angkot 02 belok ka palih kanan. Lebet ka Jalan Siliwangi. Di dia seueur icalan lebet oge tiasa kasebat daerah Pengkolan keneh ya. Angkot 02 rutena biasa ngalangkungan Puskesmas Siliwangi teras oge Toserba Jogja. Nah, ti palih dieu angkot 02 belok ka palih kanan margi lurus mah teu tiasa da Perboden. Nah, angkot 02 belok ka palih kanan. Jalan Muhammad Tiah.
Lebet ke belok kanan, terus belok ke palih kiri. Lebet ke jalan Ranggalawe. Terus di perempatan ieu angkot 02 rutena belok ke palih kanan. Lebet ke jalan Cikuray. Lebet ke perempatan Papandayan atau napi stopan Papandayan. Terus lajeng ke jalan Pasundan arah Sukadana. Lebet di jalan Pasundan ngalangkungan SMK Pasundan 2, SMP 2 Pasundan, terus Polsek Garut Kota, asrama tentara Atanapi komplek militer. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh. Rute angkot 02 ngalangkungan perempatan Sukadana. Lebetna ke jalan Bratayuda. Angkot 02 ngalangkungan pertigaan Bratayuda Sudirman. Ngalangkungan oge Rumah Sakit Guntur Garut. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Fearless. Ngalangkungan oge Korem Garut Korem 06. Di pali dia jalannya teras lurus rute angkot 02 masih di jalan Bratayuda ke arah Tos Serba Asia Tos. Di pali perempatan Asia angkot 02 belok ke palih kanan ke jalan Ahmad Yani arah Sukaregang.
Lebet ka Jalan Ahmad Yani ngalangkungan SMPN 4 Garut, ngalangkungan oge eh nya daerah Sumbersari di dia. Di perempatan Sukaregang angkot 02 belok ke paling kiri, lebet ke Jalan Guntur. Angkot 02 ngalangkungan oge gedung PKL anu di paling kiri, terus ngalangkungan deui gedung PKL anu di pertigaan Jalan Ciwalen. Lebet deui terus ngalangkungan Garut Plaza. Ngalangkungan Jalan Guntur di dieu seueur toko-toko, aya toko sepeda, toko peralatan rumah tangga, aya toko kain, toko mainan marurang kali, atanapi cocokan, terus seueur deui toko-toko nu sanesna nya. Masih di rute angkot 02, ngalangkungan bundaran Guntur, atanapi bundaran Ramayana. Oge ngalangkungan Ramayana teras ngalangkungan IBC. Ti dieu ti bundaran Guntur nyanakna ka jalan kanan. Rute angkot 02 lebet ka Jalan Perintis Kemerdekaan. Ngalangkungan dealer motor, terus ngalangkungan jembatan Cimanuk anu aya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ngalangkungan Travel Garut. Travel Garut Bandung. Jembatan Cimanuk. Ngalangkungan Anarto Mall. Mall Anarto. Nah, di Jalan Perintis rute angkot 02 lebet ka bundaran Kerkop nu aya di handap, lebet deui ka Jalan Guntur Melati ka arah Terminal Guntur deui. Janten euih deui ka Terminal Guntur nya. Terus di Jalan Guntur Melati mengalami telepak mah ngalangkungan Puskesmas Alur Panggung. Jalan Guntur Melati.
Langkungan Puskesmas Haur Panggung. Nah, sakitu panginten kangge rute angkot 02 warna beureum bata. Nah ieu kade bilih pagentos sareng angkot 05 warnana hampir sami mung 05 mah rada cerah sareng tujuanana benten itu mah ka arah Banyuresmi nya. Sakitu anu tiasa dijelaskeun ku abi. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang raos atanapi anu lepat nyuhunkeun dihapunten teras nyuhunkeun bantosanana kangge di-subscribe oge di-like, di-share videona supados abi tiasa langkung sumanget deui kangge menjelaskeun naon wae nu aya di Garut oge angkutan umum nu aya di Garut nya salah sawiosna angkot. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.